jelas nama awewe sering dilarang ku Kangjeng Nabi ngiringkeun janazah ka kubur. Tidinya lah akhir nama jadi sababaraha mazhab nurutkeun ceuk mazhab urang mah mazhab Syafi'i ulah awewe mah ulah ngiringkeun janazah ka kuburan ulah teteh makruh nage hampir makruh tahrim. Komun di zaman orang ayeuna mah lantaran boro-boro nulain ustad nage lurak lirik bae. Atuh boro-boro ustad Habib nage lurak lirik bae. Otak geges ulah kurang iri. Iya orang mah gua, ini kan mengantarkan terakhir bapak-bapak saya, kok nggak boleh? Situ yang nggak boleh. Mun kurang dipasrahkan mau udah lu aja gua pada pulang dah lu nguburin dulu situ dah. Coba ge ka awewe udah situ lu yang macul lu yang duanya ge ceurik sorangan ge. Dititaulah mangamu ku urang teh mun urang baralik ditanyana bae nguburkeun ceurik sarua emang senjata awewe itu adalah menangis. Senjata paling istimewa jitu jasa awewe mah. Geus beakeun bae ngomong aja bae nyung sebrek ceurik. Kebingungan Cek Habib ini bagaimana ini dirayu salah enggak dirayu salah saja senjata ampuhna ceurik eta. Ai lalaki mah senjata ampuhna teh ninggalkeun imah. Pum, wah sabodo. Eta beda, jadi beda senjata. Kayak geus tararis datang deui lalaki mah kadinya tuh ngaranna ge buaya darat. Saya mau urusan lalai caritana jadi nuturkeun ngiringkeun janazah ka kubur awewe mah dilarang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lalaki baik. Al-qaulur rajih bin nisbat li hadha zaman alladhi kathura fihi al-fasad. Tawi kaul kang unggul kalawan den nisbatkeun kado ikilah zaman kang akeh pihi ing dalam zaman opo karusakan wartafa'al hijabul narima ilang opo aling-aling adam muttiba'il janaiz didinya wa adam jadi ittiba'ul janaiz alan nisa'i tulis di sisina wa hadza iskalun wa hadza iskalun lala 'ala shawab ada muttiba'il janaiz pas gitu alan nisa'i jadi kaul roje dinisbatkeun ka zaman tahun 2012 mah anu loba pisan karusakan lantaran jelalatan mata-mata lalaki wartabal hijab awena geus teu make kerudung eta mah ada mutibail janaiz anal janaiza ulah sok ngiringkeun janazah bagi awewe mah ulah lantaran ke batur nguburkeun nya nama bobogohan kan eta penghinaan terhadap mayit minimal mata main mata tring treng nah eta kan lantaran mata ge bicara lain sungut bae akhi cek tukang syair dulur gaula anal jufun sanyana talakop mata teh tatahaddatsu eta ngomong sabenerna mah lirikan pertama tring lirikan kedua tring lirikan katilu nyung sebuah atuh geus kitu sabenerna masyaallah tuh kitunya nyung seb hate luluh. Kau mau jadi beres senyum, waduh dunia ini milik kita berdua. Aduh, budak oplok jasa. Yang lain ngontrak semua. Geus teu beres da teh geus gitu. Akibatna atuh lamun kurang modal motor dijual, eta akibat main mata. Akibat main mata motor geus beak sepeda dijual sepeda geus beak baju-baju dijual eueuh jualan deui aya ge kitab tafsir Munir jual bae eta jahat jasa eta dari mata turun ke hati seperti kitu
Mantap ulah, mantap cekolot baheula mah jangan suka main api nanti terbakar. Budak kuari mah hayangnya ho terbakar na gua. Blon teh coba. Wal musibatu ma bariha mauqi'uha minan nufus mulih balan utaya musibah iku aranana lubar-lubar opo tunibana musibah. Saking pirang-pirang awak-awakan muliman iku kang lara sedangkan musibah teu eureun-eureun terjadi ka awak eta teh panyakit nyeri. Wan nisa'u la sabra lahunna wala qudrata lahunna ala hamlil janaiz. Dan utai pirang-pirang wadon maiku arana nahan uji ku maujud gadoe nisa dan aranana kawasa iku maujud lahunna gadoe nisa ala hamlil janaiz. Ngatasé nanggung ing pirang-pirang jenazah sumertane ma'al khaufi sumertane wedi minta kasufi mahasinihinna saking narima kabuka pirang-pirang kecantikanana nisa. Sedengkeun awewe mah teu tahan uji teu aya kawasa gana mawa jenazah. Jadi bahkan ngiringkeun jenazah neuleuh jenazah bari rempan jasa tina kabuka kagelisanana kacantikanana sedengkeun lalaki di mana-mana neuleuh wajah awewe nu geulis beda bae. Boro-boro anu can kawin nu geus kawin ge rada lain deui bae. Bangunna teh haju bener-benerkeun kopeah, haju bener-benerkeun atuh kancing. Aju beda ta eta pangaruhna kos kitu atuh Habib ge sorbana di lempeng-lempeng eta akibat deredo geulis eta kos kitu. Jadi aya efek langsung eta mah otomatis berarti diciptakeun ku Gusti Allah eta mah mun cara mobil di atas Innova asal dipencet bae geus bae jadi harurung kabeh. Nah ieu ge asal neuleuh langsung. Masyaallah geus bahaya geus ulah lah geus suka nu ulah we geus awewe mah ulah. Sok ilu campur ka urusan-urusan kos kada itu di imah bae geus awewe mah. Walidzalan kana iki laiki wala sabra lahuna qala Rasul ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liniswatin gade pirang-pirang wadon atsba'nal janazah kang ngiringkeun ieu niswa ing janazah ngucap-ngucap ing labad irjana ma'zuratin ghaira majuratin balik bae sira wadon ma'zuratin ale kang sakehe kang daroraka ghaira majuratin tur hale orana kang den ganjar geus balik bae lantaran ieu berangkat ka kuburan dengan sakadar dosa hungkul teu aya ganjaranana. Masyaallah at-tahlilul labzi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum aniku tetap setengah saking ashabul ahwal may yabqa fil hal teu wong kang tetep maning dalam hal ba'da tamakkunihi fis suhud dalam sausana kongange yang maning dalam suhud fayakunu kutuban fil ahwal maka ana yaman iku dadi kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegeddama kaya barang kang wis narima dingin yamma anil Bistami saking Abu Yazid al-Bistami ila anna sahibal maqam mu'ahalun lil iqtida'i wal ihtida' angin satu huda sahibal maqam iku kang den ahli akan gadwe den anutilan nuduhaken wa hilafi sahibil ahwal galawan perbedaan kang andueni pirang-pirang hal fala yuqtada bihi fi halis sakari maka ora den anuti apa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabok sahibil ahwal wa qala mayan jahu ala yadaihi lan stitik sapa wong kang maedahaken yaman ing atase tangane man
atawa ing atase gagawasan man li su'bati tarbiyatihi karena ngel atawa ese narbiyahe siman kahali abisyatai kahali abisyata il khumar kaya tingkah ki abisyata al khumar faqad hukiya maka teman-teman dan cerita kenapa satuhune ya ki abisyata kana iku ana ya abisyata iku yu'allikul murida rasahu asfala ngagantungaken ya abisyata ing murida ing sirahe murid ingkang asor warijlahi lan ing sikil rene ya murid fauqa ing dalam dukur wayuqadun naral wayukidu lan ngurubakan ya abisyata ing geni tahtahu ing dalam asar-asar ing murid fa awalus sair ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma halun gari-gari hal wa huwa zauku dan utawi hal taiku nyicipi manisa ibadah wa suma syurbu gari-gari ngumbe suma sakaru gari-gari mabok sumal magamu gari-gari maqab wa huwa sahwu lan utawi ya magam iku asahwu sahwu iku asahwu sahwu tere anggeus ye kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah murid teu paham-paham disebut belet kabeh meureun bohong disebut pinter ja bodoh bae geus kieu bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah ese lamun urang nyaritakeun bangsa jelema geus laluhur teu kaharti kuno bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggali efek jeung reaksi pada adu akurna mah akur bae bahkan teu akurna teh ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat jadi geus teu kaharti Okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya bin Malkan harti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae keweueuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah ngadatang ka ruang lingkup syariat tapi Kangjeng Nabi Khadir mah geus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis parahu anu cager parahu nu mulus bakal dijabel ku raja nah jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel di bolongan bae pan teu kaharti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak ta eta mah pemikiran syariat datang kadinya bae tapi Kangjeng Nabi Khadir mah lain datang kadinya tuh deuleu di ujung tah kos kitu teh hese teh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khadir alaihis moal kaharti kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung aju manggih budak eta keur ulin datang dicekel bae dipencit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khadir beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu heuy manya budak teu salah teu dosa dipaehan aduh kumaha ieu ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khadir
kumaha caranya lemet kana neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus balik ka dituna bakal jadi kafir maning paeh meme balik salamet teu katotor ku Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabbi nu mentak daripada kawin ka parawan maning karangda kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek lain legit kitu jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon dia katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek. Oh iya, clek. Oh iya geus teu kahartieun ku jelema. Eta Gus Dur lalakonan loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot. Pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan. Kuari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah, janu salamat tukang beca. Sakitu bahaya tah mah. Tuh bebeja deuk narik didorong-dorong. Sakit. Masyaallah karim ya Allah ya moal kaharti. Moal kaharti. Kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedengkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan pan aya hakikat manusana mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pandatang ka jati diri ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikatna mah ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah anu nyaho nya napang buayana Gusti Allah teu urang teh teh jauh kana hakikat lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngelemet terus ka jelema ketika sholat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama sholat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh orang lamun dideleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna wallahu a'lam. Meureun urang ge inggis mung kaluar meureun hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh hese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese urang mun nyaritakeun hikam hese jasa menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese
lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih, lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syah atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna. Ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan ka Mekah. Mau tidak mau panjana nyaritakeun sagala sa'i, sagala toab, sagala mah geus teu beres paneta can ka Mekah panjana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten. Baturang teh atas papanganten bebeja anu aja kurang diceritakan dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa kajen tingku kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh ka mah geus dituar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan dieu teh henteu cek nyana teh terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleu eueuh anggeus tah tunggul bae ge anu di sisir teh sumur pareum teh aya keneh atuh aya mun urang deuleu yuk ngagejebur habak ka dinya moal anggeus sebab naon caritaan tilu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weuh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa aju diciwit ku jaret deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana hitam pilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan mah maning diranteh habak ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus-anggeus sejuta rasa aya di dinya kabeh. Urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda, nya maca Quran rasana beda, salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana. Geus pokona mah sulit dicaritakeun. Salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah, kapanggih jeung afalna, kapanggih jeung sifatna, kapanggih jeung sagala rupa. Nu mantep keur salat eta senyum sorangan. Mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkunihi fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae numantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam ahalun lil iktida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bi khilaf sahibil ahwal pala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia Al-Qur'an
mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaannya keur madzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang dibikeun sebabna nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun au fakulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan besindek dibaca silakan besindek diurukeun asal boga guru kitab au fakula kula ngarang kitab au fak dalam kaayaan keur sahu keur cager beja dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau madzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkub adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku teu meunang dibaca nah kitulah kaen mantak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana soibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam ayang ke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu alam ngan ke cager be sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir aya nu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal teh eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep horeng ka resep ka resep tete lamun endek dididik bisa nek dididik teh bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tah ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing mah aing bae siapa sia atuh mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah masyaallah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca sholawat ieu resepna teh aya zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watakna teh ieu dituduhkeun kuari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kewalian mah ieu mah pada urang nabe mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke bahan musik kabehan lamun teh saya nyaritakeun ilmu kawalian hese na mah tuh moal karti atuh moal karti ya juru miah gecan becus tu juru miah gecan becus ge ilmu kawalian emang keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu sholawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ dua beli jualan habak sia organ iya nu
Pancerek nyawan nang ti Habib aing. Habib kos gitu tuh. Nah, dibere kurang notna. Seseria tali bere. Aing kasurupan meureun. Jatilok biasa nama Habib. Nah iya dibere teh. Tapi lain jang hiburan. Ingat, awas. Dek dibilukeun ka Gusti Allah. Lantaran make Quran teu aya watak Quran. Make sholawat teu aya watak baca sholawat. Maca kitab Fathul Muin puyang nu aya. Maca Bukhari, waunangan ka Haji Bukhari. Hese ye, wah ye musik. Guru wali mah kos kitu. Ayo musik sia. Musik. Naon sia anu nyanyi nu bisa? Nah, di balik kerudung. Sok kayak gitu. Nyanyi biasa terus. Engke kan dina nyanyian teh terlena. Aya ngeunaheun. Nyana teh poho ka sagala rupa, nu mantak kata joget ajug acungan ge eta poho kana naon, bener kan? Bener kan? Sia osokan. Jadi ilmu kawalian teh kos kitu. Tapi lain dek jang hiburan. Lamun jang hiburan, jahanam bagianana. Jahanam bagianan. Ieu dek lawan dia dek ngabilukeun karesep dirina melalui musik. Dah sia. Engke terlena nyana tas saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah. Kumaha carana? Atuh itu nu nyaho lain urang. Khalifah nu nyaho. Mun keur gitar. Di mana sih mimitina ya? Di A. Emang aya kitu A. Hah? Ayo jadi D. Apa aya D? Oh di G suara G ye. Haji Pudoli G ye. Jadi kudunya orang pelebah mana ya? Tok kira ngagitar. Ndek ngaritem, ndek ngabas silakan. Ji. Atuh ilmu kawalian mah kos batak Gus Dur nyaho bae ge. Musik nyaho. Main bola nyaho sagala nyaho. Lantaran aya jelema nu terlena ku main bola. Tongton Gus ya main bola. Tapi dek dibilukeun. Lain dek ditah nonton main bola hiburan lain. Dek dibilukeun ketika terlena hoya. Eta teh keur fokusnya nangaranna. Bilukeun ka Allah. Bisa henteu ngabilukeun anak? Henteu bisa ulah. Sia bisa henteu ngabilukeun anak? Bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu. Silakan. Tanu mantak ulah kaget lamun wali nyuling. Mantak sing ada tah. Tukang suling omaira mau bawa wali eta. Ngacak seperti ngacak ilmu kewalian iya dek carita naon gitu nurun ke jadi dia adalah urat jaka bage bisa jadi wali bari sajarah di wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah. Ingat, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali. Atuh garongna jadi wali, mah kumaha atuh je. Atuh urang deui da karek adu kotok doang. Itu mah garong pembunuh jara di wali. Nu mantak eueun naonan karek adu kotok mah, pale kotok adukeun deui. Ulah pesimis jeung ulah suudzon, mantak Gus Dur teu pernah suudzon. Datang Cina, ieu. Datang Kristen, ayo. Datang bule, bila perlu yang lebih bule lagi. Oh masalah, maksudnya dek dibiluk-bilukeun mampun teu. Ketika teu mampu atuh urusan nyana, teu mah geus dituduhkeun teu bisa. Urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah. Ngan satungtung datang, atuh mal kaharti. Nu mantakna datang ka jelema luhur mah macem-macem, anu rapih pakaianana awewe datang. Anu kurang rapih datang, anu make rok mini datang, anu susuna mentol datang. Aduh, Cak Habib ini dia. Atuh lamun haju ngolembar, cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar, dicarekan ku Gusti Allah.
Ai urang meresepna kanu kituna sih lain dek tutulungna. Ai wali mah dek nulungan ieu teh gerak Allah datang ka dieu makhluk Allah datang ka aing makhluk Allah ngagerakeun Allah lamun haju aing resep aing dikutuk ku Gusti Allah geus ulah paling tanyakeun nomor HP-na bae sing hade lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam bila perlu nu make sempak kan asal ulah asa saha bae geus maksudnya atuh aya usaha sama deres bae gitu geus baal kaharti loba lah kiai nu ngomong lah cenah bantah mah datang na nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna ulang urusan batur sia bae datang ka mana geulana riweuh amat tuh ngariweuhan batur buat ting batur mah trekel ragag ulah sok ngariweuhan batur engke ulah suuzon nyana bae geus datang ka mana heulanan jada geus datang ka mana mun magahan datang ka mana mun zikir datang ka mana mun muraqabah datang ka mana ulah sok tetang mun kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan ji atuh indah deuleu susu lamun urang aja ngolembar bahaya Allah sing hade pan sia teh keur dideukeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah dicoba ku Allah tak nu rapi dicoba nu setengah rapi dicoba anu kadeuleu sagala rupana mun urang teger cak Allah ya anta habibi ya Muhammad ya habibi ya tugimin ji atuh deuk disadikeun ya habibi anta khalili kakangjeng Nabi Ibrahim anta khalili kakangjeng Nabi Muhammad anta habibi sanggeus dicoba atuh urang ge sarua itu ka Nabi ka urang ge sarua ya Habib Razak anta habibi weuy cak Gusti Allah menang dua poe ya Habib Razak anta batal habibina aduh ji atuh tambah per detik per menit per jam per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah naik turunna pangkat jana teh selalu dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia, lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan. Nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu. Nah kuari ku aing dikiriman ye, nu henteu meunang dideuleu. Coba sia kuatan teu. Menurut pikih teu meunang teh dideuleu, ku aing dikiriman, kumaha pandangan hate sia. Can tepi urang mah kadinya mun can tepi geus bae kuari mah anta anak-anak ya atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah Ipu Doli maka karak neule rambut nguliman waduh ini mah sansil ini mah cak Gusti Allah batal je sia batal geus dicoret di Lauhil Mahfuzna karak neule ngagebay rambut doang ya waduh ini mah sun silek wih dikiriman deui dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus waduh ieu mah capluk Masya Allah hese hayang tetep istiqomah di hareupeun Allah sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah lamun sia ngaku aing pangeran ibadah ka aing mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing deuk nyilib ka mana urang ka Malaysia nyilib aing cenah deuk maksiat ka Malaysia je cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing lah aing mah cenah ka negro ge sarua lah cenah deuk ka Ethiopia bae jahari deung meureun lain buatan Allah nang aing lah cenah deuk ka Gunung Karang bae ka Sumur 7 eta deui deuk ka mana sia lumpat hayo ji teh agan dunia nu lain nang nyeun aing sia hidup maksiat mah nah jadi kesimpulanana guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu jatamuna dia teu pilih bulu satungtung aya nu hayang diurus dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia eta deui kakarak jadi bupati Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana joger be macul di luhur istana
cak menteri teh tuan raja kulan itu aya anu macul di luhur jesa duka cenah teu wau raja tuh keluar saya tak abdi kernaon eta keur macul jangan melak cau manya melak cau di luhur cak raja Arusin manya melak cau di luhur istana eta bae manya hayang jadi wali di luhur kasur jah eta teh tuan raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali ya aing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid bae jelema pinter nu mantak dibere siloka aing hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali geus jana eta silokana nya macul di luhur istana kotrek dek melak cau kula di dieu manya melak cau di luhur manya hayang jadi wali di spring bed teu bisa atuh kakarak turun kakarak pas ini non kula bisa teu dididik sanu teu bisa cek Abu Nawas boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali cak Harun Ar-Rasyid model tuh kotok bae nurut komo jelema boga pikiran boga akal kotok bae kurang paraban kurungan beunang bae saminggu lepaskeun sok tambah bisa nyatuan di dieu kotok eta cek Abu Nawas atuh komo tuan raja ipis ku kula mah jaheunya atuh kaharti bae ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut ulah kakarak embe orai bisa nurut ku jelema jijaheunya cek atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur atuh pan ieu mah cenah istana mah tinggalkeun istanana aju kudu ka mana kaleuweung hees tak ulah mikiran hees engke kukula di pagahan heesna walaupun ke dihandapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai leuwih ti batan kasur embol-embolan ji atau kayak di dahar masalah cek ada di lahar asal di jero beuteungna urang bisa zikir bener gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid geus kula ndek tinggalkeun ke kerajaan tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang cenah ieu geus geridit piceun habek beulem masyaallah nah ieu lah moal kaharti didikan mantak dididikna jelema aya anu lempang maneh yang mana lempang ulah mawa duit ulah make sendal lempang ti dieu ka Jawa Timur ti Jawa Timur balik deui ka dieu nu dimaksud naon eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leuwit lamun teu lempang sia mah tah empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah kedukan ke asal dikeduk urukeun deui keduk deui urug deui keduk deui pan ieu kuhur eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun tah eta teh teu nyaho urang mah hiwal ti khalifah anu nyaho masyaallah sia pan eureun nyulingna suling ayo suling deui sia nyuling ai deui terus deui ulah eureun ai terus nyuling datang ka terlena datang ke pasrah ngadaengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid adep bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun keur ngagitar bisa teu pada zikir teu bisa haram ngaji sebagai ta'alatul lahwi ketika orang ngagitar ingat ke Allah la ilaha illallah kontreng tapi lain ukuran syariat jeung teu salilana ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teh alatul lahwi mah ieu mah ngan ngabilukeun doang nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti kos kitulah ilmu kawalian nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah ulah ngaguru torekat mah ulah ngaguru bantut dina torekat mah neraka bantut dina swarga paling gede hitut lamun urang meuleum huy bantut paling dut lamun endog terab endog bantut atuh terab
tapi torekat bantut bahaya. Lawan rasa jadi wali na aya engke ka jelema mambung sasalaman asal luhur bae tujukanana geus kitu bae padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna. Kayak kanyahoanana reaksina naon di masyarakat cinta henteu malah benci jelema teh beda. Kajenting salah kadeleuna tapi nyana deket ke Allah malah nu wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener tapi urang kuari nu can deket ke Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik nya ka ditu kudu pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak teu mah kitu bae teh mah geus pokona mah. Nah, ieu keur carita bihilafi sahibil ahwal fala yuktada bihi fi hali sakarihi. Wa qalla mayan yaw saeutik pisan jelema anu bisa nyalametkeun atas di kudirina lantaran li suubati tarbiyatihi. Hese narbiyahna sahibil ahwal teu bisa narbiyah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina sakumaha tingkah Abu Syatta al-Khumar wallahu a'lam. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikeun kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit
Ya Brebes lah. Cak kurang Brebes, emang ulu gelis gitu di Brebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik mobil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena, Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu. Oh, kobil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak juri ya pugu cak jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah ka bisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia ada ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Abil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon kobil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh kobil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangkawarah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima tak eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak ayah sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh tah. Saeutikan keneh jelema teh tah. Atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tah geus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis tadaikeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing geus moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing
asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana. Qabil mah kakakna Habil adina. Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah. Sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyeun korban kuari mah nyeun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun kunyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cak urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ke Mekah
Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hati.